Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugri para wargi satacana mangkas ieu carita Jawara ti Guha Mau dina wengi langkung ti payun atuh Mang Dedi atas nami Kiliksa salaku pangarang ngaturkeun kecap hampura anu dipenta. Bilih bae dina unggil ning ieu carita aya kecap-kecap anu gariha nya. Margi nya kitu teh pikeun nigelan para pelaku dina ieu carita da teu pantos lamun jelema jahat ngomong sopan malunya. Tabana kitu da kirang-kirang hapunten Mang Dedi kalih Kiliksa. Margi pikeun mapaesan naon rupa para karakter dina ieu carita. Utamina kapanyuruyung bangsa nu jarahat hungkulnya anu jelas-jelas kumangge diakui atanapi diresapi pikeun ngigelan kalakuan eta jalma tukang maehan manusana tukang maehan manusia nyatantos we mungkin kekecapan lagi garihal kasar garihal ulah kirang-kirang hapunten sakumaha nu kantos kumang diudingakeun dina awal ieu carita pilih ku galih anu sayana singkahan kumanah anu awona tah eta maksudna malunya. Dina ieu kesempatan atuh Mang Dedi kalih Kiliksa dina wengi ieu atuh carita ti Guha Siluman parantos rengse bade direngsekeun. Hapunten anu kasuhun sagala rupi kakiranganana boh bahasana boh entep sirih bahasana lenjiran caritana. Itu deui atuh ka wargi-wargi anu kasabit nami nuju alit ka para baraya SMS kasebat asma anu nuju dewasa. Hapunten Mang kalih Kiliksa, hapunten anu kasuhun margi sadayana oge ngaran palaku tempat padumukan ngan saukur kalarasan teu aya anu sadaresna. Ieu mah mung karangan samata-mata tambah sare sore-sore nya. Ulah kitu atuh ieu carita sadayana ngan saukur karangan atanapi pikip teu aya anu salaresna kajadian kitu nya. Hatur nuhun para baraya umangrupi perhatosanana sumangga kiwari urang pusirikeun perhatian urang kada ieu carita nu bagian pamungkas bagian anu ka-100. Sakumaha parantos di Bandungan tidak hanca peting kamari dina bagian anu ka-88 panjiruyung teh tiwas nya alatan dilempag ku keris kidang sora boga na panjiruyung nu aya dina linggena Wirosada. Kumaha atuh urang cokot saeutik tina hanca peting kamari. Mangalo urang Bandungan deui ieu caritana bagian anu pamungkas atuh nuhun mangga Wilujeng muni baik kali hilap janela poho panto lali kana kunci.
ngarasan keayaan alam harita di hiji patempatan. Bereh atuh harita di hiji lengkob aya nu kurupa bendeng-bendeng duaan. Horeng si Banda horeng, Panjiruyung jeung Wirosada. Malah harita Panjiruyung meni molotot panona, pedah manehna ningali ku sakolebat. Yen anu cakal ku manehna teh keris anu na keris manehna. Gajia geus ya, jajan. Tanya geus ya geus ai sabawak. Goblok ya. Panjiruyung harta ambek. Bari jeung campur euas sabab ngadenge omongan Wirosada nu nerangkeun layonna Ati Puralaga. Ngadenge kecap kitu pok Wirosada harita. Mondok kali. Tangtu ieu keris diribikeun ka anjeun. Nah atuh ai keris hayang ai keris ngaku nu anjeun tapi teu ngaku kanu maehan anu mateni Aki Puralaga. Mondok da bae omong sagoblok. Tanya kan keris aing deuleu. Tangtu ieu bakal dibikeun keris anjeun teh ye, rasakeun. Kaluan teu disangka-sangka. Hap, hiu beresur. Eta keris nu katelah kidang surat teh dilempageun ka Panjiruyung. Mulikeun ka ngarepet tarik pisan. Datangna kencang lir kilat. Teu bisa katahan ku Panjiruyung ge. Hiu Krisi kedang sorak nu lepageun ku Wirosada harita nancep pisan dina dadana. Atuh mending ngalangak Panjiruyung teh. Beungeutna ngadadak geuneuk panon buriabun celik gurok-gok utah getih hirup lalambaran. Koloyong jari jeung kebut atuh harita raga bari jeung sasagor teu beda jiga munding anyar dipencit. Atuh Wirosada jeung Wirapati katut kala surya nu nyaksian harita carolohok. Sabab eta keris teh bener-bener mati. Estuning mata kukurayeun. Helet sawatara waktu Panjiruyung geus ngababatan jadi badusan. Teu kuat ngalawan racun nu aya dina keris manehna keneh nyatana si Kedang Sora. Ayeuna eta keris nancep dina dada Panjiruyung teu beda we jeung nancepna dina dadana Aki Puralaga baheula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampura Panjiruyung kula kapaksa ngalempageun eta keris anjeun. Sabab kula ampir teu kuat nyakelanana. Timimiti ayeuna kahareup kula moal kumawani nyakel deui eta keris. Leuwih hade urang duruk bae bisi jadi mata holang pacingkag dan ka anak incu urang jaga. Ceuk Wirosada ngomong kitu bari jeung tumungkul. Terus atuh harita Cingogo ngaragamang kana perah keris. Seret dicabut sakaligus. Ayeuna mah keris teh boleger jeer beureum ku getihna si Panjiruyung. Pamorna ngadadak pareum, malahan marupana jadi geuneuk. Kawas menang ngeleum we. Wirapati kada surya. Coba sadiakeun suluh nu garing sing loba. Ieu keris urang duruk sangkan musuh, sangkan musnah. Bisi kapanggih ku jalma jahat. Wirosada harita paparentah. Ku Wirapati jeung Kalasurya harita kene oge dijalankeun kahayangna Wirosada. Bismillahirrahmanirrahim. Wirosada
tijing kala Surya harita ngajalankeun tugasna. Atuh teu keung silau ge suluh atuh geus numpuk di buruan gancang eta geus ditumpangkeun jaruh tumpukan suluh. Sut disinggit jegur atuh seuneu hurung. Bekililah beuki gede ngageblak ngaduruk keris. Seuneu ngaguru handaruan rupana semu hejo. Cing cirining keris geus mimiti kaduru. Lila kulila masluluh teh beak. Seuneu napareum nu tinggal teh kaliruhakna we marak bakruhai. Jika nama ancur keris teh moal aya anu nyesa. Najan nyesa oge moal mangrupa keris. Tangtu geus ngaguluntung taya hartina. Yuk ayeuna mah urang murasara layon. Nah kumaha carana. Ceuk Wiro Sada kanu duaan. Harita Wirapati jeung kala Surya merek saran. Sangkan Panji Ruyung jeung Gagak bodas dikubur di dinya we cenah. Namun sababna sabab lamun seuk dibawa ka lembur mah barabe. Kahiji jauh, kadua teu aya anu mawakna. Balik mah mawa layon murkana we wungkul anu puguh kula wargana. Aya usulan kitu harita ti Wirapati Wiro Sada mikir sakedeung. Nya nu akhirna mah nya tujuan kana usul Wirapati. Harita keneh tiluan digarawe ngali kuburan sarta saterusna mulasara mayit sabisa biasana we ku kaayaan darurat. Sanggis rengse Wiro Sada jeung baturna baralik. Bari jeung ngagotong layon murkana rek dibawa ka Kademangan Cibendi. Ke Sugri Parawari saguh biasa panyalangi carita dieusiku acara Bina Bahasa Sunda jeung Aksara anu katampi ti bara-baraya nu naroskeun anu halaghab ku bahasa Sunda. Gitu hoyong terang cenah namun itu teh naon ieu teh tah kitu nya mumpung mang aya keneh anu paduli kana bahasa Sunda malahan mate saeutik kanu kamang ngarekan gelo bilih teu uninga mah nya waktu cenah kitu ayeuna mang tanggung jawab lu sangkan urang sarerea ulah eleh ku bahasa Inggris jadi naon engkena jadi jati kajelis pasilih ku junti namun hartina jati kasuluh ku junti jati geus pada uninga anu ge kai sakitu teasna piraku make eleh ku junti naon ari junti teh judukutan nya nah kitu piraku tangka jati nepi ka eleh ku jukut piraku bahasa Sunda nepikeun ka eleh ku bahasa Inggris kade da urang mah tetenya bahasa Sunda teh bahasa indung barang bubrang urang kalemdunya dihauhakeun teh ku indung lo. Kade mah hape mangnya tong dirawarakeun bahasa Sunda teh. Lamun sakirana alo teu uninga matak naon ka mang we na SMS dibalas meureun mang terang mah kitu nya atawa nepi diudarakeun langsung pikeun pupuk kahadean ti alus sadayana ngan hanyakan kumang teh moal bisa disebut ngaran jeung alamat alo tulunya. Jadi masalah ieu mah sanes kuna naon dipahing teu meunang ku Bah Sukin selaku pangdede ieu acara. Namun sababna bisi dipake alat kirim-kirim tuh gitu kan. Nah kitu nya. Atuh nuhun ku pangertosanana cekap dina hate Mang we jeung hate Alo nu tulisan Alo ku Mang Dewalar kitu. Kitu eta. Anu munggaran sarasna mah ieu teh kantos ku Mang dudingakeun rupina Alo hilap atawa teu ngabandungan. Mang Dedi pangjelaskeun ngeunaan bengkok tikoro. Bengkok tikoro teh ti kabagian dahareun anu meunah. Lantaran Alo teu datang. Kitu tuh nya. Atawa geus beakeun ku batur. Bengkok tikoro. Mudah mah ngaliwat jeung Mang Surya teh. Barang geus asa kakara datang Mang Surya teh beak di. Lagu rajunan Cileung. Geus we daang daun naik kolangan. Nah kitu teh nya. Sok catetkeun dina hate, catetkeun dina tulisan, ditulis ku Alo. Jadi Alo engke teh ka anak incu Alo teh uningakeun ku Alo teh bengkok tikoro teh ieu kasep kitu gelis
tah hayang kitu mang terunya ulah dipikeun ka pareum bahasa Sunda teh. Tah lajengna ieu teh paribasa sebenarnya mah bengkok ti koro teh nya. Lajengna deui paribasa pakotrek kitu punten Mang Dedi pangjelaskeun heug bager heug. Pakotrek itu teh ngajodo nepikeun ka kolot pisan atawa sepuh. Nah, lajengna deui nepi ka kolot pisan atawa sepuh pada karundang itu. Geus karolot pisan we nya. Malayan mangda cenah aya tengah tubuh teh sabaraha tahun yuswana 35 tengah tubuh telunya. Jadi lamun tubuh hungkul teh merenang 70. Kitu nya. Lantaran 35 teh setengah tubuh disebutna ku kolot baheula teh berarti meureun tubuh hungkul mah teu make setengah 70 meureunnan model Mang Dedi sakedeung ge arek nepi kana tubuh geus mejehna di parud Mang teh nya aduh kitu teh alhamdulillah lo nya Mang sakedeung sabaraha tahun deui kana tubuh alah Mang mah ngabobodo lo nya. Emang tukang nama Mang juga budak karep teh budak anon. Tak gitu kasep berisnya pupeujeuh ti Mang mah sing kana bahasa Sunda tong era-era. Ya. Lajengna deui Mang Dedi ai sok aya parancahan kolot cenah pahit daging pahan tulang naon. Itu mah bahasaan gitu nya. Bahasaan kudu marancahan ke anak sing mulus awak teraku kasakit tarak radang atawa borok gitu teh nya para kiah kolot tetenya ka urang kitu nya kasep jalu barangku berangkalang dunya teh kitu pan simpai daging pahan tulang data kolot magedenya lamun burit-burit tah mawa orok anak monyet cenah sakitu nya Mang Surya. Nah, pan anak jelema cingurang teh. Eta teh paling kuat satu mai wati monyet bermasukan gitu. Kuat ku angin. Sakayang siri ngomong gitu teh. Anak monyet cenah kitu. Lamun mawa orok teh burit gitu tanya. Heg ka ieu mah mitoha atuh monyet. Nah, ini ameh teh geuling maksudna meh kuat baru napal kiah kolot. Ada baheula mah gedengannya budak ngalibeuteuan cukup apa jeung badotan torolong nggak cager ngari ayeuna kudu BPJS. Gitu aduh ampun kulit lupa tapi teh sok sakti teh sok bener nya kolot baheula. Pajarkeun teh cenah ulah sok. Pajarkeun teh cenah ulah lamun budak lolong kotokkeun cenah kurungan ku hayam. Ta eta teh sabenerna mah lain budakna di kurungan ku hayam. Hayamna keluarkeun puncit bikeun ka budak kitu teh. Terus sok ulah sok ngalong dina gawang panto can sok nontot jodoh kitu. Padahal lain kadinya maksudna mah. Pan heureun atuh meureun gawang panto teh diliwatkeun. Aya deui sok dahar dina toet cenah. Bisi kawin ka nini asa beunghar cenah mak cenah kitu. Jadi itu laku tuh teh. Nah, eta empat minggu atuh aya piring bekedar kena coep. Nah sarangan ge nya kuring baheula keur budak musurnya atuh moal samal tersep teh teuing. Nya nya coep teh. Deh, samal goang nih harta mah ampun. Kitu kasuh teuing. Atau dahar jeung tarasi baheula teu gede puluhan. Ngalaman Mang baheula. Periet ayeuna mah. Dibolom. Aduh diperlukan anak kejo tinggal iman deh teh baheula ayeuna geus merdeka teu beri teuing lajengna deui teh Mang Dedi naon asa golek pangkeh naon pangkeh pangkeh atuh kasep pangkek meureun sagolek pangkek sacangreun pageuh eta teh siap-siap urang rek tandang makalangan kitu teh nya sing saringset pageuh kitu tah sing saringset urang teh mun nyakal oge sagolek pangkeh sacangreun pageuh teh nya teh pageuh lamun sing nyakal janji tara jalir itu pageuh taat kana janji teh tara udar subaya kitu nya. Lajengna deui Mang Dedi aya papadon los ka kolong teh naon teh emang rada lieur eta ye papadon los ka kolong
tah ieu mah sabalikna bangunna telonya sabalikna nu tadi sabalikna anu sagolek pantek cangreun pageuh tanya pageuh mun nya janji terajalir pada eta nu kadua mah papadun los ka kolong teh udar subaya janjina terjadi juga panitia ding janjikeun jadi henteu kitu deh na teh lajeng deui Mang Ded ai junun teh naon junun teh saregep bageutna saregep kana gawe saregep serius kana gawe nya tah sakitu anu diguar ku Mang ieu nya urang pungkaskeun carita nu teu acan kaguar ku Mang Dedi insyaallah baris dibacakeun ku Mang nya setik we heula lah bisi nyontang ting mangsa bisi ngurih ting wanci nya Mang Ratu para baraya urang ngalengsekeun ieu carita Jawa Ti Guha Maung karangan dikereksa teh ujung wengi kali hilap janela poho panto lari kana kunci. Kasubri para wargi urang jojoring kesna mangsa dina ieu carita tadi catur lila di jalan wirosada jeung anu ngagotong layun geus tarapi weh ka Kademangan Cibendi atuh puguh nu araya di bumi Demang moni colohok sabab nu latang teh berjeung ngagotong mayit Kancarawati rusuhan ngurupanto barang ret kana layun meni ngarumpuyuk awakna leuleus lir anu dipupul bayu sabab naon sabab kacida rewasna nempok nu jadi adik nyatana dulur geus jadi banusan mayit murkana dibawa ke tengah imah diriung-riung kuno araya didinya wirosada gancang ngadongengkeun ka sakur-sakur nu aya didinya hatur uninga kasadayana musuh-musuh orang anu salirana ngaganggu kana katentreman balarea ayeuna geus tumpur ludes Panji Ruyung jeung si Gagak Bodas parantos palastra layona parantos dikuburkeun atawa dikurubkeun di Gunung Sambung Wirapati jeung Kalasurya nu robah wujud jadi maung ayeuna geus salamet sarta alhamdulillah duanana babalik pikir sarta ayeuna milu kasimkuring rek ulun kumaula ka kersana Demang Cibendi saterusna pun lanceuk nyatana murkana nu jadi dalang nyatana lanceuk kuring sorangan keuna ku apes maut diserang ku maung manehna teu bisa nyingkahan balai nya nu akhirna ditemu aja di leuweung ayeuna layona kabawa ka dieu pikeun dipulasara sakumaha mistina ari sabab kuring ka kulawargana tah kitu leng atuh saarea ngahulang terus netep ka Wirapati jeung Kalasurya anu hariteng ngaraluk tungkul bangun era kabina-bina teu beda we cek maribasa mah kawas buuk meunang ngababu barang rengse wirosada biantara pok den Purwa harita itu jadina sakabeh kaributan anu kungsi kajadian teh nu jadi dalangna mah murkana nya nah maka bisa kitu kumaha dongengna ieu teh cek den Purwa tepati ngerti netep ka wirosada minta keterangan anu jelas jelasna tapi nu ngajawab lain wirosada kalah Wirapati harita teh nu ngajawabna Wirapati barat ngabejakeun ngadongengkeun lalakon manehna ti mimiti tepung jeung murkana tu nepikeun kadanget harita kabeh ditetek teu aya anu kaliwat malahan mah perkara mateni mang dipawara oge didongengkeun yen anu ngatur-ngaturna murkana sorangan sabab murkana hayang malespati ka Den Purwa alatan bapana maut teh nya ari geus ngadangu keterangan kitu mah Den Purwa ngarti jeung percaya
yen Murkana bener-bener jadi dalang nak kakacauan di Cibendi. Tapi ku ayeuna mah geus teu bisa nanaon deui ari sabab Murkana geus tepi kana titis tulisna kudu maot alatan direg ku maung. Harti anu kitu carana mah Wirapati. Kuna percaya tapi kumaha karep anjeun duaan ayeuna atuh. Nah nya rek babalik pikir atawa pisan agan bang sejaba balik pikir bade nebus dosa-dosa nu parantos dipilampah ulasan taun lamina. Nanging bilih agan ngaraos teraos manah kagungan emutan palai ngahukuman kas disim abdi mangga gerantibankeun ka diri abdi. Margi sana hukum gantung buah tinggi oge moal dipung pangkang nebus sagarupi kalapatan kasalira. Tak itu juragan. Syukur alhamdulillah. Lamun kitu kekacapan anjeun jeung terus kana hate atuh kula teh bungah lamun kitu mah kuring teh ngahampura kana naon rupa kasalahan mamang-mamang duaan. Nuhun. Sarta kula moal ngahukum ai sabab naon sabab nu geus babalik pikir kalawan dibarengan ku niat hade mah eta leuwih hade batan hukuman nya ayeuna mah atuh yuk urang hirup babarengan milampah kahadean anu ngajauhkeun lampah jahat urang silih elingan silih talingakeun silih asah silih asih jeung silih asuh atuh saterusna yuk urang mulasara layon Murkana sabab naon najan kumaha bae oge kewajiban urang anu hirup pikeun naon pikeun mulasarana sarele satuju nya sanggis kitu mah layon Murkana di pulasara sakumaha mistina Wirosada jeung lanceukna nyatana Kancarawati sedih nu teu aya papadana tapi tetep we ngarasa regreg ari sabab Murkana bisa keneh ka pulasara layonna. Henteu mau tepuguh jeung maotna lain kuleungeun Wirosada tapi kuleungeun Wirapati dina mangsana Wirapati keur jadi maung. Jadi anu bisa disalahkeun lebah dinya mah iwati lampah jahatna we jeung kalakuanana anu hasud nu ngahukuman ka Murkana. Dina mangsana layon digotong muru ka kuburan ngadadak aya nu kokolebatan lir kilat lumpatna tarik jiga nu sieun tinggalin. Barang srog kahareupeun barisan tetela Singajaya nu ngahaja datang kadinya. Dek ngalayad babang utama cenah, dek ngalayad dek layon minangka ngahormat anu pamungkas. Memeh layon dikurebkeun karsana sepuh Singajaya nepikeun rasa bela sungkawa ka kulawarga Juanapati. Sabab keur ngorak mama antara Juanapati jeung Singajaya teh sobat dalit muka tidak mata kreueusna. Pejahna sosobatan teh sabada beda pamadegan we. Singajaya mah tetep aya dina jalan lempang tur bener yakin dina benerna. Beda deui jeung ke Juanapati mengpar tina rel-rel anu geus tantukeun ku agama jeung dari agama. Nya atuh sagabati kitu Singajaya ngadongengkeun ka balarea yen Wirosada teh murid anu pamungkas nu diwarah kalayan apik saela 4 bulan dilana. Nyatana di Guha Maung nya harita dibejakeun ka saarea yen Wirosada beunang disebutkeun hiji jawara ti Guha Maung nu kaluar ti Guha Maung sarerea nyaksian. Sabadana tumpurna jalma-jalma nu jarahat. Kaayaan di lemur kalang sawung jadi aman jeung tentrem. Tara aya pacogregan jeung pacekcokan. Tara aya riributan kitu deui di Kademangan Cibendi. Istuning tiis matak tentrem. Sepi paling towong rampog teh saanyana. Sabab naon sabab dedengkot garong raja bangsat geus perlaya ditumpes ku jawara ti Guha Maung. Alhamdulillah para baraya carita jawara ti Guha Maung rengse kahaturkeun kirang langkung 100 peuting babarengan jeung mang dina ngagua di carita kuana kitu hampura bilih kirang
tata kirang titi duduga priyoga jenamang sana macakeun ieu carita. Hatur nuhun nya kumarupi perhatosan ane insyaallah enjing mang atuh baris ngaguar carita anu sanes. Bukan naon judulna ge lo nya. Hatur nuhun lah. Mang Dedi ngaturkeun nuhun kumarupi perhatosan ana ieu acara urang disambung we ku acara lalaguan nya Mang Surya. Urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.